wayang Purwa Nusantara tutur tinular budaya bacaan sakabeh jalma nu sumebar di alam dunya ya di alam ditinggal yasa aulia waris aji para wali caang nati mahasukma uning nati mahasuci lalakon awit carita palsa pakir manusia di pedar juru beratak di dalam kandabuana wontening pertapaan parewana di Saptarengga begawan abiasa sampun dipun parak ingkang putuh panengahing Pandawa Arjuna tekantun buyutna ku anjeun Raden Gatotkaca anu tungkul hambalik lutat nyemah dari mangsa abda tajrih ningali pamor sang begawan watekwantos begawan abiasa tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekan tuntutas dening didikan rohani lan jasmani tilas raja kerajaan Astina dina gelar resna dipayana eyangna Pandawa sareng Kurawa itu ujaring carita lami-lamingan dikakwadaling nisan mekaten pengandikanepun begawan abiasa nyaur ingkang putuh panengahing Pandawa ide buah ati kembang soca mustika eyang di pawunangan Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba menta diukna kahareup eyang sangat sono nutaya papadana kapayun celik nangir kapayun kula kaulanun kaula eyang tipayun waya dalam Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahonyu panjenengan salira eyang pujastuti hidup dah kumaha dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka ngir atur nuhun eyang kalihna perkawis naon cobi ulah tina naon rupiah kelepatan muga ageng sewe cukup lumur jembar hapun tena anu kateda eyang tina soal kasalahan leres duducu kumaha sepuh ari kangaranan salah ong boro hidup budak ngora eta kulan anu masih kene jag-jag waringkas anu masih kene belekes senteng semohon kumaha bisa disebut buta tulang buta daging semohon nalah eyang oge anu geus sakieu kolotna kumaha sepuh leungeun geus hese diobahkeun ceuli geus kurang denge semohon eta panon mah komo geus kurang awas selamur kulan buuk hideung tinggal bodas bodas Mang Dek kulit cangker jadi kenyot cinekna eyang teges kolot bolongkotan malah mah barukdak mah nyebutna oge aki-aki eta kulan masih keneh kakenaan ku salah sabab naon kumaha sepuh cing inget ari salah jeung bener
eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam pawenangan ieu nya Semua. timalan eyang ngan kade meureun di dieu urang ulah malulu cicing dina kasalahan Eta kulan. anu antukna bakati gubrag kana jurang kamaratan hirup ya Ulah noyot deui. timalan komo basa umum geus netelakeun Kumaha tak kulan. kumaha eyang eueuh de jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urangnya Eta. timalan komodo hidup katalian ku incu Semohon. kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi turunanana boh anak boh incuna Dah. Iya. atur nuhun eyang atuh sabalik nati eyang Kumaha ta? hampura tina dosa gede tur dosa leutik tina dosa anu dihaja tur dosa anu teu dihaja dina mangsa eyang masrakeun kanyaah kanu jadi incu khususna Arjuna umumna Pandawa Dah. Leres. pasti seueur ti gejebur saur ti soledat leta langkung saur bahe carekna geura hampura ku hideuk sabab eyang teges kolot Dah. Iya. Kulan. bisi tereh-tereh rungkad caringin diburuan anu-anung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana geura hampura ku hideuk sabab naon bisi jadi hahalang bisi jadi rintangan bisi jadi pabeberat di mana eyang balik ke yaumil akhir cu Dah. sami-sami eyang dihapunten dihampura dihapunten bagja kasih Longsong. molongpong meureun jalan ka gedong teh Semohon eta sepuh. ka alam nirwana teh molongpong lamun geus islah papada manusia Eta kulan. ari menta hampura ka pangeran disebutna teh tobat ari menta hampura ka papada manusia disebutna teh islah Dah. Leres. ari geus islah kieu mah papada manusia meureun bangblas hiji-hijieun dereged-dereged anu nempel dina awak kaula teh Dah. Semohon. sami-sami eyang atuh salajengna ieu teh aya pikir saeun naon purwa salira kersani malan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan naladugi kapati ge mangga teh teuing eyang ke nanan Dah. Kewe tenang kulan. nyase we da sore kene Tenggurung gosok. ari eta teh di tukang saha nyempot Dah. piraku lali yang saha Gagah. apan ieu teh pun anak putrana Kakang Arya Bima Gatot Kaca ai bu abong geus kolot lamur dedeleuan eta teh buyut kaula si jago si badalungan Surya Pringa Leres. Eta. bagja kasep Gatot Kaca bagaya buyut kula kahareup piukna kapayun calikna kasep anaking anak mang Manawe teh lain kancing jaya. tapi nu damel uyut dalam Gatot Kaca nampi kana pempagi salira kalaya nyuwun katampi sima pangebekti kahonyupan jenengan salira uyut Gusti eta sora nepi ka teu dipikeun sasieun sada bapana we Bima Dah. ditampi nuhun kasep Gatot Kaca buyut kaula cager hidup damang aya hibar kumaha tuang Rama sehat aya hibar baktos salira cenah ka salira nuhun kasep Gatot Kaca salajengna uyut naon dina marganing kalapatan muga ageng saha cukup lumur jembar hapuntenna anu kateda uyut pada saling maklume uyut
manusia teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan sok kabeneran bener wae lain malaikat salah wae lain setan nya timbalan sami-sami buyut kaula Gatot Kacang bagja asa cikeneh kaula lelengohan ayeuna teu karasa geus boga buyut deui nuhun numur beng alam tawis nikmat cicing di dunia saja syukur Hyang Maha Agung kaula karena segala rupa kanikmatan anu parantos katampi sareng anu teu acan numur beng alam teu karasa hirup di dunia teh kanca Semohon sepuh bakating ku betah asa cikeneh rarasaan mah morok lang layangan semohon eta asa cikeneh sasapedahan keur budak ora geus boga buyut deui kaula semohon kula bagja kasep Gatot Kaca buyut kula timbalan atuh salajengna ieu teh aya pikeun naon purwa salira kersa nimbalan jajab rama paman saurna nepangan salira sae kasep ari kahijina mah hampura eyang tesono kulawas tepat tepung lawung paamprok jonghok ngariung jiga kieu Arjuna oge Gatot Kaca semohon aduh kapunten eyang kaula tamelar kanu janten sepuh teu nanaon da eyang ge apal ngamaklum kula ngamaklum eyang oge pan salira teh jadi ais pangampih di Madukara semohon jadi pamimpin daerah di Madukara pasti loba kariweuhna kasibukanana sabab hiji pamimpin teh lain gawe anu enteng-enteng lain gawe memeh dahar karasa ku eyang baheula dina mangsa eyang ngajabat jadi raja di negara Astina loba ti siklukna ti syuklukna ti sisi ti gigirna boh halangan boh rintangan boh nu ngahujat boh nu ngadukung loba jadi pamimpin pro kontra kulan timbalan eyang leres uyut ngarti eyang oge kumaha calalager Yudhistira Bima Nakula Sadewa cobi aya hibar bakto saurna teh kasalira bagja nuhun Arjuna geus bisa ngaluangkeun waktu datang ka dieu sanaos dina kriweuhna ge aya diondang ku salira mah digingsir linggih kaula bakal ka dieu eyang nuhun menuju peresmian gedung satuluina ieu waktu payus dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urangnya timbalan sae kulan leres naon cenapangna manusia di dunia diwajibkeun syukur ka kersana cobi kulan nyangakeun eyang nyangakeun uyut moal ngalalangkungan pangna manusia di dunia diwajibkeun syukur ka kersana teh atubongan manusia kene anu mikabutuh kana kaagungan pangeran cinekna di dieu manusia mikabutuh kana nikmatna pangeran eta boh nikmat gede boh nikmat leutiknya semohon timbalan komo deui apan ieu syukuran teh sabagian tina ibadah eta anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah jadi sariring-riring dumadi sarengkak sapari pola urang hirup di dunya teh eueuh deui lintang ti keur ibadah
boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna kabeh kudu jadi ibadah. Timbalan ngan meureun di dieu samemeh rek ibadah teh kudu apal heula ilmu-ilmuna ibadah. Udah uninga heula kana ilmuna is kudu teu sagawayah geuning eta. Sabab hukum pertela geus netelakeun anjeun ulah rek nyieun pagawean lamun eta pagawean can apal ilmuna. Timbalan leres balikan deui. Jadi anjeun ulah rek nyieun pagawean lamun eta pagawean can apal ilmuna. Ana dipikir-pikir ku eyang, ana ditalaah ku uyut. Tong boro-boro ieu ibadah bisa disebut proyek gede ti dunya nepi ka akhirat. Nalah urusan dunya oge kang ngurek-ngurek make ilmu. Ya eta. Nya timbalan kabayang lamun ngurek teh make ilmu jigana liangna nahaon diurekan. Aya bahan kulan. Asal anu melenge digere, nu molongo dikeureuyeun. Aya bahan liang. Tuh Liang nya ceumik. leres. Jeung di moal bebeunangan di mana ngurek teu make ilmu. Dina meunangna oge kabeneran. Timbalan tah balik deui kana bab tu tadi, ilmu anu mana nu bakal bisa nyalametkeun teh. Cobi kulan. Anu mana nyaeta ilmu anu bakal bisa nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Cinekna ilmu kapangeranan tauhid disebutna. Dah. Timbalan eyang leres. Balik kana bab syukur anu tadi. Di mana-mana geus apal kana ilmuna, ye syukuran teh pasti bakal datangna tina rumasa. Tina rumasa. Rumaos kulan. Ari rumasa datangna tina karasa. Karasa kumaha? Karasa yen ieu diri sasampiran awak sasampayan umur ngan gagaduhan gablek naon manusia di dunia. Dah. Cobi kulan. Boga naon manusia di dunia jumago teh. Boga naon manusia di dunia gede hulu teh. Motor ge nganyuh. Sagala di aku itu imah alus anu aing, mobil mewah anu aing, pamajikan geulis anu aing, pon kitu deui salaki kasep anu aing. Teu mikirkeun ari aing anu saha. Dah. Iya. Itu tanah anu lega anu aing, lamun kaparengkeun we eta tanah bisa ngomong meureun ceuk tanah teh kieu sia sakedeung deui dilegleg ku aing. Tah. Ceuk tanah teh Barukan nya kulan. timbalan eyang Boga enmek yang mana ngagade. sagala di aku ieu aing jago silat, ieu aing jago karate, Beres. ieu aing jago taekwondo, ieu aing jago tinju. Tempo mati soledat karena cangkang cau anger we labu. Dah. Di Soledat kulan. Gening jago silat, jago tinju, jago karate teh elehna ku cangkang cau. Barang anu teu sapira numutkeun pandangan manusia. Nya. Timbalan ieu aing sakti kuat di kadek. Ieu aing teu teurak dibedil, ieu aing weduk, ieu aing gagah. Tempo mah datang muntaber angere muncrut. Ngayer neangan pucuk jamu. Nya, naon atuh manusia teh sing horeng manusia teh la haula wala quwwata illa billahi aliyil. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah tapi naha loba keneh manusia anu nararoyot. Dah. Iya. Keras banget. Datang aturan asa dijajah, datang hukum asa diperkosa. Dah. Padahal datangna aturan, datangna undang-undang ka manusia teh maha uninga pangeran.
semohon naon sabab urang manusia beda jeung sato bentena kulan bentena bedana contohna anjing budug di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah sajaba bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng dah iya kulan timbalan cing inget manusia teh bakal pinangi jeung poe akhir tadi ge disebut raga ditinggalkeun ku nyawa maut pingaraneunana dah semohon sabab ieu dunya teh sabenerna batu loncatan pikeun nuju kahirupan anu abadi moal megar mang dede bohong dunya teh nya timbalan nu matak sok geura buleudkeun tekad ucap lampah anjeun demi kepentingan ibadah anu tadi jadi pamimpin kudu jadi pamimpin ibadah jadi rakyatna jadi ibadah ke rakyatna oge salira kasep Gatot Kaca jadi lurah tamtama negara Amarta atau dijieun ibadah supaya manfaat dunia jeung akhirat ya timbalan yang kitu cuk dah leres gerateangan kasenangan dunia pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunia pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir leres sabab naon pangeran morek nyiksa jeung ngaganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran dah iya kulan timbalan yang tak itu cu ariwang yang teka anu jadi incu baru ringkak sepuh ngeras anu jadi buyut hidup Gatot Kaca ka hariwang teh lain sieun incu di roga hala batu lain sanes kulan saksieun salah lain sieun incu atawa buyut di aya nu nyarekan batur sanes tapi anu melesmanya eta kanyaah teh sieun incu labuh kulaku tigubraku akhlak hirup sakama-kama ngalanyur hawa nafsu umbar amarah cek paribasana tunggul di parut catang dirumpa saksieun salah lengkah mangit sabab naon mulyana jelema teu ditangtukeun ku luhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan tapi sabalikna mulyana jelema teh ditangtukeun ku kabersihan hate dah eta kulan jeung gawe anu soleh ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena dah leres timbalan eyang ampura lain mamatahan sekedahna kulan nitah ngojay kamari mamatahan ngenog gahaya ngan ieu mah estuning we umajak kanyaah nu jadi kolot kanu jadi incu oge buyut semohon biji tina kahariwang zaman kiwari katampi pisan kulan zaman geus beda jeung zaman baheula leres kulan kade kasep jadi pamimpin ayeuna kudu api semohon timbalan sing amanah kulan sabab dimonitor ku rakyat tuluy aya nama pamimpin teh dina media sosial leres eta boh wartawan boh media sosial anu lainna semohon cing sieun we ku eta heula komo lamun sieun ku pangeran mah sing sieun kutik nya timbalan oh jelema ayeuna mah geuningan kana media sosial teh salah saeutik bahaya nyieun laku teu hade dina media sosial viral nya timbalan nu mata kudu apik ayeuna mah semohon sabab bisi tamiang melit ka bitis wiwirang malika jinis semohon kulan teu kurang-kurang jelema tenar jelema anu geus kasohor gara-gara salah ucap dina media sosial ti bebeut nepi ka teu bisa hudang deui dah leres nya leres aya rek teu kitu kumaha atuh kabeh jelema nyekel HP rek teu kitu kumaha kabeh jelema nyekel media sosial
timalan komo ayeuna manaon teh kotok naon teh Sanes dikotok sepuh. sanes dikotok eyang naon entik entok tengah ngeen paman TikTok we mungkul Doh. Sing-sieun ku TikTok. tah TikTok aya bejana maneh mineng live tina dina TikTok Nya ngarepkeun saweran jigana eta mah. ngarapkeun saweran tina TikTok Nya. kaula matara anu osok teh itu we sadewa Doh. Eta anu kana medsos mah eta getolna mah. keun bae ngancing apik we timalan tak ieu ye Nya ya. pangna diaturana leungit teh malam Jumaah kamari meureunnan Minggu kamari malam Jumaah Kaliwon eyang teh ngimpi ngimpi Ngimpen naon tak kulan? ngimpen naon uyut Cobi. ari dina impian teh eyang teh keur cicing di nagara Amarta nempo kaayaan nagara Amarta anu maju pesat pangwangunanana Doh. gedung-gedung pencakar langit pangwangunan anu sakitu aneglengna jalan tol di mana-mana Disawang disaung ditu tanggung. nah atuh tegugur teu angin ngadak-ngadak aya cai sabadarat ka nagara Amarta Doh. aya cai ngambah ti sagara ka darat hampir karem nagara Amarta katibanan eta cai anu ngagulidag ting ti mana datangna ngadak-ngadak hujan silantangan buludug ruruntuyan gledeg rerentetan bumi gonjang ganjing lir mae sagandrung Doh. Moal ti gunung nepi kalu atleet ke sang eyang dibeberi ku eta cai moal ti gunung Ceremai mah gitu. dina mangsa kelumpat eyang telabuh ti gedebut ari barang labuh barang hudang eyang lagrag tina dipan Doh. Impenan cenah ieu. nepi ka ngahuleng ngaraga meneng ngelohok ngemangkadu sajungjonan me eyang bari reuwas Semohon. kajadian anu tumiba dina impian Leres. hari tadina mah ku eyang terek diantepkeun we ieu teh impian teh bisi riwan ngan beki dieu eta impian teh ngajungjurigan ka eyang ngapoe inget wae Doh. ta eyang terek nanyakeun aya kajadian naon di Amarta aduh eyang Cobi. Cobi kulan. parantos tembus jigana gaibna ka dieu beban naon jiga nu reuwas uningakeun salarasna mah di nagara Amarta teh kiwari nuju aya kajantenan kajadian naon uningakeun lambang keagungan nagara nyata layang Jamus Kalimusada layang Jamus Kalimusada teh leungit tampil lebih hilang tanpa karana eyang layang Jamus Kalimusada lambang keagungan negara leungit timalan aduh ngabuktikan ca impian teh Semohon sepuh. sabab leungitna keagungan negara leungitna masyarakat percaya ka pamimpinna Doh. Eta kulan. eta leungitna di mana Cobi kulan. nyaeta dukak di mana da Kakang Yudhistira teh riweuh ka aya anana nguningakeun layang Jamus Kalimusada teh leungit eyang Beri salah sok. leungit atawa kumaha eta aya teu laratanana ari laratanana mah ieu teh aya nanging asa teu mungkin ieu teh eyang asa teu mungkin kumaha ieu teh asa teu mungkin eyang naon sakantenane pada naroskeun ka salira naon
salarasna mati ieu teh aya jalmi anu dicuriga wiri-wiri jalmi eta lebet ka karaton Amarta enjing-enjing sontena eta layang jamus kalimusada teu aya aya nu nyaksian eta jelema asup ka karaton aya jelema imalan saha nyata teu mungkin eyang saha ari nu lebet ka karaton teh nyaeta si Cepot putrana Kakang Semar Badranaya eyang wiri-wiri si Cepot asup ka karaton enjing-enjing sontena layang jamus kalimusada teu aya si Cepot Wijar meneng meneng Gusti Petengnya Wijar meneng Gusti Petengnya Tinira hati nira lir kalin pudan mega budara aworlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda sakedapan pegawan abiasa boten wangsul marganipun peteng penggali nyaur salebeting kolbu ngecap salebeting wardayana asa teu marungkin lamun si Cepot anu maling layang jamus kalimusada sabab lain sakoneng pare wawuh jeung asrajinga nanging lami-lami bisi manusia kakenaan ku owah jeung gingsir jadi wiri-wiri si Cepot asup ka karaton leungit eta layang jamus teu aya eyang tapi teu mungkin si Cepot anu malingna ari secara pribadi mah teu mungkin tapi lamun dicokot kana hukumna cing inget manusia teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun taraka pake sore ta eta ilaharna manusia hari eueuh deui nu dicuriga mah nya urang fokus ye kainya sabab naon hampura da si Cepot teh jelema sangsara jelema butuh komo kamari kapangruhan ku corona ekonomi hampir awut-awutan masyarakat hampir ngamarudah lain hampir deui ngamarudah masyarakat semohon kulan eta bisi ieu mah bisi bener si Cepot geus ditanyakeun acan ka Kresna nah karaka batara Kresna apaan Kresna mah boga alatna anu disebut ogan sengkala lopian atanapi gambar lopian eyang asa dipasihan bong bolongan laras raka batara kagungan anu disebut ogan sengkala lopian gambar lopian tah tanyakeun ka Kresna cobaan cobaan tanyakeun ka Kresna nah bener si Cepot anu malingna atawa henteu tapi teu mungkin bisa wae si Cepot teh jelema butuh katingali sok ngadepo wae bisi butuh keur top up ya bisa top up teh naon tegaul budak ora teu nyaho top up
si butuh Janaun yang Depok. top up teh sarua jeung top badap top maung. Di mana nyase teh yang masuk top up. Doh. Kangen naon atuh? Timalan tah wayahna sok tanyakeun ka Kresna nah bener atawa henteu si cepot anu maling layang jamus kali musada. Timalan eyang rupina moal dingkekeun deui kaula bakal ngajugjug nagara Dwarawati. Bade nepangan Raka Prabu Batara Kresna eyang jig geura init bra geura lumampah jug geura lumaku. Baktos eyang ka Kresna bejakeun. Timalan eyang rupina kaula moal wakawangsul ka nagara Amarta bade lajeng we ka nagara Dwarawati Jingalamanik mangga rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara eyang bra pangkatan pagila. Lain niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana itu anak eyang bral didoakan gue eyang mudah-mudahan sapa munut ginuran sapa nejak di nekanan timalan eyang bral bukan nilainya lu wiwit nilainya Yo. Kasep Gatot Kaca buyut kula timbalan buyut lamun teh ama bener si cepot nu malingna geura tanyarkeun hukum anu pertela ulah cieut kanu hideng ulah ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu emang teu alo teu indung jeung teu bapa teu sanak teu keluarga dengan polongkotan lamun bener-bener si cepot ngalakukeun kasalahan temongkeun hukum sabab hukum lain pribadi lain hukum timbalan sae uyut bra anteur Arjuna ka nagara Dwarawati tepungan wa anjeun Kresna timbalan permios bra sagede kitu deui eta budak Doh, teu karaos sepuh eta. padahal cikene Semohon. mamawa dot Gatot Kaca lempang dina kursi roda teh geuningan Kene ngagugusur ngajak jajan loli teh. ngajak jajan loli Semohon. mawalang layangan Dah, ayeuna geus jalugjug deui Gatot Kaca semohon. cepot lamun bener mah anjeun anu malingna hate kaula ngarakacak meureunnan jadi pamimpin teh teu berhasil Iya rupina kulan. sabab naon meureunnan gede pangabutuhna si cepot tekan jumponan sedengkeun pamimpin ulah wakasuka seuri dina mangsa masih keneh aya rakyat anu kalaparan Doh, semohon. pamimpin ulah suka seuri mas dina mangsa rakyat anu masih keneh hese dahar Laras. cepot ampura kaulah cepot
dah